Man, terusan. Si Amang iya mah. Si Amang anu sok kontennya. Rek naon kara? Ya Amang sok konten Lin. Minta tanda tangan lain. Lain Mang. Pagawean Amang teh konten apa dagang? Ayo ngonten mas sampingan. Amang sampingan tapi eta teh make samping. Ayo kudu kumaha lima ngomong jeung manusia kieu. Pan pagawean Amang teh dagang naon konten. Heeh atuh pan eta mah sampingan cek aing ge sehari-hari aing dagang. Amang masyarakat tuh. Tuh batu di ditu loba nu teu bukan pagawean. Bikeun Mang hiji ewang pagawean teh. Mun Amang dagang konten kabaturkeun. Yakin jelema eueuh kahayang nu kitu mah. Terus aing kudu ngonten unggul. Atuh heueuh. Atuh pan gajina dileutikkeun nih. Bingung pan aing teh aya cita-cita meureunna budak kahayang. Cita-cita terek nyanu. Cita-cita nyanu, cita-cita mah mending jadi kolot, Mang. Jadi kolot. Heeh. Yang jadi kolot halus. Tah si Amang ieu sok konten. Keur naon di dia? Keur meuli nya tak? Piraku Mang jeung babaturan. Babaturan ngonten piraku kudu meuli. Aing mah begang keneh sih emang geus montok. Bere we atuh bere. Pan keur usaha. Bikeunnya Koret jeung babaturan ge. Siap.